Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullah. Wa fa'alna ahlana wa ba'dana ta'amukana bihi. Bi'ulmihi wa bitalifatihi fidarain bijahi sayyidina Rasul. Aslun utawi iki iku pasal sawiji. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun kang kedik wa katsirun lan kang akeh. Fal qalilu maka utawi ngaran banyu kang kedik iku ma banyu misalna teh mak teh barang mah pan umum eusian we ku topikna lamun keur banyu deui keur nyaritakeun cai topikna iku ma banyu dunal kullataini kang tetep ing dalam sahandape rong kullah kang tetap ing dalam sahandape rong kullah wal kathiru lan utawi ngaran banyu kang akeh iku kullatani rong kullah fa aksaru alus nama didomahkeun si erona supaya pakna dijieun pak harap atap aksaru diatapkeun langsung kana kullatani. Kullatani mah isim tasniyah, rofa'na ku alif cenah kullatani. Di lapan aksar mah da isim mufrad ku dhammah. Maka pak aksaru. Logatna pak aksaru maka kari kang leuwih akeh. Atawa maka nuli kang leuwih akeh. Lamun dibaca pak aksaro mah rada panjang eta teh nyusunkeun aksarana jadi hal fartaqal adadu aksaro tak ngeunah mah dibaca fa aksaru pak na harap atap aksaru diatapkeun kana kullatani maka kari kang leuwih akeh al qalilu utawi banyu kang kedik iku yatanajjasu narima dadi najis ieu qalil biwuku'in najasati kalawan sabab tumiba najis fihi ing dalam ieu qalil wa illam yataghayyar lan sanajan ora narima berubah ieu qalil lan sanajan ora narima barobah ieu qalil wal katsiru lan utawi banyu kang akeh iku la yatanajjasu ora narima dadi najis ieu katsir aya anu sawareh matan mah wal maul katsiru make mau deui aya anu langsung wal katsiru lamun wal mau malah meureun kari make we lan utawi banyu kang akeh iku layatan najasu ora narima dadi najis ieu maul katsir illa angin iza tagayyara ing dalam nalika narima robah ing dalam nalika narima robah apa ta'muhu rasa ieu maul katsir aw launuhu atawa warna ieu maul katsir aw rihuhu atawa ambe ieu maul katsir Bismillahirrahmanirrahim ieu pasal dek nerangkeun ngeunaan cai sebagai salah satu alat toharo anu paling utama jeung nu paling seueur kaanggona dina praktek-praktek toharo ti antarana dina wudu mah ngankur ku ieu ku mau
Lamun istinja mah kamari bisa ku ma'u bisa ku hajar. Lamun ieu mah wudu khusus ma'u penggunaanna ma'un cai. Di dieu dina pasal ieu musannif pengarang Syekh Salim bin Sumair bade ngabagi cai ningali kana ukuranana. Beda jeung beberapa kitab nu sejen. Amun beberapa kitab nu sejen mah ngabagi cai teh ningali kana sifatna heula. Kawas dina matan takrib. Aya anu tahir mutahhir, aya anu tahir ghair mutahhir, aya anu mutanajjis. Ari di dieu mah supaya ringkas maksudna. Gangke meureun kitu mah dina kitab gede we. Ieu mah rek ningali kana ukuran. Sebab memang aya pengaruh engke ketika geus nyaho kana ukuran. Kumaha pokna al-ma'u ari cai make alif lam nya. Alif lam teh disebutna lil ahdi. Berarti geus dikenal bentuk anu geus dikenal nya urang geus nyaho rupana tanu kitu teh cai teh. Hiji benda anu kawas kitu. Cai. Hiji benda halus, jauhar latif lamun make bahasa makulat. Hiji benda halus, lunak, anu bisa robah-robah warnana mengikuti warna wadahna. Juga sama sifat asal ma'u itu tidak punya warna bening, sehingga bisa berubah ku robah warna wadahna. Terus di antara keistimewaanana Allah nyiptakeun rasa segar ketika dikonsumsina. Jadi rasa segar teh ciptaan Allah, lain kekuatan eta si cai. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mah kawas nyiptakeunana Allah kana rasa panas dina seuneu ketika bersentuhan jeung sesuatu. Akidah Ahlussunnah eta. Sehingga ketika Allah henteu nyiptakeun mah rasa panas dina seuneu dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Oge ketika Allah henteu nyiptakeun rasa seger dina eta cai ke orang-orang tertentu anu hayo oge nginum anger we ti korona teh haus. Jadi rasa seger eta penghilang haus eta ciptaan baru ti Allah anu disimpen dina eta cai min khasaisil ma'i. Eta cabang dina bab akidah. Tak hakikatna anu ngaleungitkeun segerna mah tetep Allah Ta'ala. Lain datna eta cai. Da keur ngajebloskeun kana musyrik mah cukup sakitu. Tong wara kudu mikiran kakaler ka kidul. Urang nekadkeun yen eta cai boga manfaat jeung mudarat secara datna eta jadi musyrik. Nah bab pasal akidah. Musyrik menyekutukan Tuhan. Di antaranya boga i'tikad bahwa salianti Allah boga efek manfaat yang mudarat secara datna. Lain karena diciptakan ku Allah eta kamanfaatan atau kamudaratan eta jadi musyrik. Tak make alif lam teh al-ma'u artina geus dikenal gitu henteu kumaun. Alif lam lil ahdi ka disebutkan. Dina bahasan alif lam aya dina nahwu. Al-ma'u ari cai teh itu urang bisa nerjemahkeun make tambahan teh. Ari cai teh nu geus nyaho urang rupana bendana kaos kitu. Qalilun eta ukuranna teh aya nu saeutik wa katsirun jeung anu loba. Jadi cai teh aya cai saeutik, aya cai loba.
Fal qalilu maka ari nu disebut cai saeutik ma cai dunal kullataini anu kurang tina 2 kullah. Ukuranana kurang tina 2 kullah. Kade lain kulah. Kulah nulisna ulah kulah. Ulah kulah koma ku kaf mah. Nya eta beda. Bahasa Arab ari ieu mah kullah. Ari kullah teh ngaran eukeur wadah cai zaman baheula. Nu sok digunakeun dina zaman Kangjeng jeung zaman-zaman kabeh dieuna sabada generasi Kangjeng. Sok aya wadah cai anu dijieuna aya nu tina kulit dikaput kitu nya, kulit unta dikaput. Atawa kulit kambing nu gede dikaput, kulit sapi dikaput misalnya. Atau tina kelepah daun kurma anu di rekep-rekep gitu di semacam dianyam gitu. Terus dilapis ngaran teu bocor. Nah, jadi kullah teh ngaran wadah. Kullah teh ngaran wadah cai kullah. Nah, sakullah, 2 kullah, 3 kullah dan seterusnya. Nah, tanu disebut cai saeutik teh ceuk istilah fikih cai dunal kullatain anu kurang tina 2 kullah. Mun bahasa urang mah debitna kurang tina 2 kullah. Sakumaha ari 2 kullah kae dihareup. Tuluy wal katsir ari nu disebut cai loba kullatani eta cai anu mencapai 2 kullah pa aksar. Maka satuluyna nu leuwih loba tina 2 kullah. Tegasna mah 2 kullah ke atas. Tadi disebut cai loba. Oh, sameureun ringkaskeun heulakeun tong nulisan suku mending ngadengehkeun. Tong nulisan suku. Jadi nu disebut cai saeutik teh cai anu debit nya bahasa dina cai mah debit sok nyebut. Anu debitna atau isina kurang tina 2 kullah. Ari cai loba anu isina 2 kullah ke atas. Sakumaha ari 2 kullah. Lamun ditimbang, ieu tetep urang ngahormati karena ibarat anu dipake ku ahli fikih. Da baheula ahli-ahli fikih ngukur cai teh ku cara ditimbang. Berat lain ditakar. Lamun ditimbang zaman baheula, zaman timbangan baheula disebut triple, timbangan baheula. Triple. Lain gram nu dipake standar triple baheula. Nu disebut 2 kullah teh kurang lebih 500 ritel, berarti sakulah teh 250 ritel beratna. Berat bersih. Nah, ngan kusabab ayeuna mah ritel geus teu dipake. Oge cara ngukur cai aya mah jarang ku ditimbang tapi ku ditakar, maka ulama-ulama fikih mutaakhirin dari mulai kurun 5 mungkin tiba da zaman Imam Nawawi Imam Ghazali ka dieu mulai mun bahasa urang mah konversi mindahkeun eta ukuran cai tina asal ditimbang karena ditakar. Lamun ditakar sakumaha cenah takaran 2 kullah. Nah, cokot kana wadah anu persegi anu disebut kubus ya, bangun kubus cek matematikana. Pasagi teh jadi artinya panjang, lebar, jeung kedalamanana sama. Tadi disebutna kan kubus. Lamun bentuk anu panjang gitu. Ukuran panjangna lebih daripada lebar jeung dalam disebutna kan persegi panjang balok. Ieu mah lamun wadah anu berbentuk kubus kotak. Nah, lamun dina wadah anu berbentuk kotak ceuk ulama disebut ukuran 2 kullah teh lamun panjang, lebar, jeung jerokna sasiku saparapat. Lain wadahna, caina. Lamun ukuran cai dina wadah nu persegi nu disebut kubus mencapai sasiku saparapat. Lebar panjangna ka ditu sasiku saparapat,
Kadieu lebarna sasiku saparapat, kadalamanana sasiku saparapat. Cai anu kitu eta disebut dua kullah. Berarti lamun kurang ti sakitunya, kurang tina dua kullah disebut cai saeutik. Ari sasiku sabaraha? Kan hese lamun teu make ukuran anu standar. Ukuran sasiku teh beda-beda memang ulamanya antara Imam Nawawi, Imam Rafi'i, bahkan ahli fikih Irak ya. Ahli fikih mazhab Syafi'i anu orang Irak disebutna Iraqiyun ya, orang-orang Iraqi. Eta beda-beda ngukurna termasuk mayoritas fuqaha beda. Ngan lamun nyokot kana mayoritas lolobana ulama-ulama ahli fikih nyebutkeun sasiku teh 48 cm. Maka sasiku saparapat teh kari sasiku teh 48 bagi 4 heula. 48 dibagi 4 teh 12. Nah, berarti saparapat siku teh 12 cm. Jadi kari nambahkeun 48 cm tah sasikuna ditambah 12 saparapatna. Jadi ulama-ulama fikih lolobana nyebutkeun sasiku saparapat teh 60 cm mun ayeuna. Jadi lamun debit cai dina wadah anu persegi mencapai 60 cm panjang lebar jeung kedalamanana tah cai sakitu 20. Kurang ti sakitu ya kurang tina 20. Lamun wadahna anu persegi. Kumaha lamun wadah anu teu persegi kari konversikeun ku urang gunakeun matematika. Asal engke isina mencapai kawas isi nu bieu nya 20 heula. Misalnya kawas wadahna teh berbentuk persegi panjang, kawas bak eta kan persegi panjang karena kedalamanana henteu seimbang ujung panjangna, bahkan lebarna beda deh gitu. Itu kan disebutna persegi panjang. Tah maka ukurnya panjang sabaraha? Eta si cai teh panjangna mencapai sabaraha ratus senti lamun 100. Lebarna sabaraha senti, kedalaman sabaraha senti kalikeun namun isina mencapai seimbang jeung hasil nu tadi. Lamun tadi ge meureun 60 kali 60 kali 60 gitu tah ngisina teh. Berarti genap kali genap 30 genap kali genap 216 gitu. 200 genap 2000 genap 100 ditambahan 0. 200 nya 200 genap 11 cm kubik gitu nyebut. Centimeter pangkat 3. Tah lamun isi air 216 itu 216 cm kubik berarti 2 kubik leuwih eutik 200 genep 11 apaan sakibik teh 100 cm kubik itu sakibik air kubikasi tah lamun dina ieu namun kayak kan nomor nu maya nu caina mayar teh nu jet nu pam itu pam sok dihitung kubik sakibik lamun pemakaian saef sakibik sakieu sakibik sakieu. Nah, berarti 2 kubik leuwih 2,16 lamun dikubikasi 2,16 kubik si caina teh. Maka engke dina wadah anu beda-beda tinggal ukur urang. Ukur gitu. Mun persegi panjang, ukur panjangna sabaraha, lebarna, kedalamanana, tak matematikana gunakeun. Asal anu isina mencapai saimbang jeung nu bieu, maka eta dianggap 2 kullah. Berarti cai gede, cai loba. Lamun kurang ti sakitu, dianggapna kurang tina 2 kullah, cai saeutik ngaranna. Atau ukuran nanya nya lamun di letter mah beda-beda teh ulama oge. Model Imam Nawawi nyebutna lamun ku ukuran letter mah ceuk Imam Nawawi 174,5. Lamun ceuk Imam Rafi'i 170 genap, 25. Lamun cek mayoritas ulama 187,4 187 hampir 188 liter. Dan beda bieu teh.
tina kubikasi nu bieu ketika dikonversi kana liter pan beda. Jadi lamun di letteran mau nyokot karena mayoritas ulama kurang lebih 188 liter isi teh mun di letteran kurang lebih 188 liter. Tak kari wengke teh ayeuna mah sok epan keteranganana. Mun dina wadah-wadah nu zaman modern ayeuna mah. Mun dina toren sakumaha teh isina. Kari tingali ku urang lamun pinuh dipas. Mun tekor ukur tekorna sakumaha. Nah make urang kudu nyaho kana ukuran eta cai antara saeutik jeung lobana sabab ketika kena ku najis atawa kena ku cai mustakma beda statusna antara cai saeutik jeung cai loba. Eta kudu nyaho heula sakumaha ukuran cai loba, sakumaha ukuran cai saeutik. Ngan ieu mah lamun ningali kana bak anu menang meuli ti material bak-bak anu geus jadi kaos kitu rata-rata debit caina eta kurang tina 2 kula keur pinuh oge bak anu menang meuli mah poe ajaran ku ente meteran gitu jerona sabaraha puluh senti ka dieuna panjangna sabaraha lebarna sabaraha kalikeun eta ningali rata-rata mah bak anu karitu mah kurang wae tina 2 kula. Jadi eusina bak leutik kitu mah kurang teh 2 kula. Ya, komodo ieu lamun model kitu mah wadah-wadah cai nu biasa urang jolang, ember, wah tos pasti atuh. Ya mungkin hanya beberapa sikil lah aya teh ge ember anu kawas eta geuning mah nanti nu engkong teh ieu. Hampir satangtung pan ya mungkin kalau ember yang raksasa kawas kitu mah. Tapi ember-ember sok biasa digunakeun di palamuran mah eta isina geus pasti kurang tina 2 kula teh mastikeun dianggap cai saeutik begitu. Jadi kudu apal heula urang nya. Nah, jadi sementara memeh nyaritakeun kana status hukumna sing telak heula kana ukuran. Ukuran cai teh menurut ahli fikih dibagi 2. Aya nu disebut cai saeutik, aya cai loba. Patokan cai saeutik anu debitna kurang tina 2 kula cai loba anu mencapai 2 kulah ke atas. Anu disebut 2 kulah teh lamun ditimbang ku timbangan baheula kurang lebih 500 ritel. Lamun dikonversi kana takaran dina wadah anu persegi anu disebut kubus teh nyata debit caina teh mencapai 60 cm kali 60 kali 60 ke dalam. Nyata isina teh 216 cm kubik. Jadi 2 kubik lebih. 2,16 kubik mun kitu mun dikubikasi. Tah ketika dina wadah-wadah nu sejen akurkeun we ka dinya. Lamun lain nu persegi oge wadah. Lamun dikonversi kana liter, nu bieu teh kada cek ukuran mayoritas. Lamun dikonversi kana liter tina sentian nu bieu ketika dikonversi kana liter maka isi na 2 kulah teh lamun numutkeun Imam Nawawi kurang lebih 174,5 setengah gitu ya. Lamun cek Imam Rafi'i 170 genep, 25 jadi 170 genep saparapat liter atau sacangkir. Lamun cek mayoritas fuqaha 187,4 jadi 187 setengah lah hampir 187 setengah liter kurang mun di literan. Maka lamun cai dina hiji wadah debitna sakitu cai 2 kulah ngaranna cai gede teh cai loba kurang teh sakitu cai saeutik. Kakarek mungkin dihareup bakal diterangkeun ngeunaan status hukumna ketika bersentuhan jeung najis. Namun cai saeutik ketika bersentuhan jeung najis kumaha? Oke. Fal qalilu ya tanajasu bi wuqu'in najasati fi wa illam yataghayyar eta. Namun cai lu gede wal maul katsir la yatanajasu illa idza taghayyara mu aw launu aw rihu.
Antara segitu lah be. Allah alam bisawab.